Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nama abdi Rafiq Alfiansyah, kelas 8G. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Cimahi anu dipikaharmatkeun serta sadayana nu aya di ieu acara nyaeta Paturaiteunang kelas 8. Salawat dan salam mugia kucurahkeun kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatna serta arurang umatna. Sugi kuhormatkeun simkuring sisah pikaceupuna kanggo ngabarkeun kabingah mungguh teu kareka kurumpaka moal kasagi kuda lagi estu asa keguturan madu karangan meja putih. Rehna baca kelas siswa kelas 8 SMP Negeri 8 Cimahi. Tiasa ngarekeun pancena dina raraga nuntut ilmu nyumpih pangarti di ieu sakolah. Salamikirang aya 3 tahun arurang aya di dieu. Dibelaan guru Cileungih kental puji nya ayeuna datang megah urang tinggi anugerah mumping ijazah. Nu nyicirkeun renah perjuangan urang salami ieu teu aya bustosna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.